Cicalengka imah kuring anu ayeuna di Cicingan. Imah kuring teu jauh ti rel jalan kereta api. Malah sora kereta api anu ngaliwat oge kadenge atra sorana ka imah kuring. Tapi sok sanajan kitu da puguh geus biasa. Lamun parang tipe ngaliwat kareta geus tara ngaganggu kana anu keur sare tibra. Salila kuring cicing di Cicalengka geus sababaraha kali ningali kajadian anu cilaka dibalukarekeun ku kareta api, nu kaserempet atawa anu katabrak tepikeun ka kagiles atawa anu kagusur ku kareta. Kadang geus teu ngarasa aneh deui keur kuring mah. Lamun parang aya nu cilaka katabrak ku kareta api. Hiji kajadian harita di rel kereta api aya salah saurang budak awewe keur leumpang bari make Walkman, sigana wae bari ngadon ngadengekeun musik tinu HP. Kusabab kitu eta budak awewe anu kakarek balik sakola leumpang dina rel kareta api kajongjonan. Maklum cek rasa manehna mah jalana kosong parang taya kareta api anu ngaliwat. Hiji kajadian anu teu diduga malah kadenge cing jarorowokna jalma anu aya teu jauh ti eta rel kareta api. Maksudna ngabejaan ka eta budak awewe anu keur leumpang anteng bari ngadengekeun musik. Sora jalma anu cing jorowok anu ngabejaan ka manehna teu kadengeun ku manehna. Da puguh ceulina make headphone. Hei, awas, aya kareta api. Hei, awas, eta aya kereta api ngaliwat. Takdir geus teu bisa dipungkir deui. Eta budak awewe teh katabrak. Malahan awakna tepikeun ka kagiles ku eta kareta api anu nyemprung tarik. Geus teu majar kumaha, awak eta budak awewe oge ancur di dinya keneh. Malahan balukar ti eta kajadian nunulungan oge susah keur ngumpulkeun jasadna eta budak awewe anu geus ancur tea. Kajadian poe kadua tukang kurupuk anu keur leumpang pasu subuh dina rel kereta api. Kaayaan masih keneh poe. Nya jalan kereta oge jam sakitu mah masih keneh sepi. Keur jongjon leumpang bari nanggung tanggungan kurupuk. Suku manehna titajong kana salah sahiji barang
anu ngahalangan lengkahna. Atuh balukarna tina titajongna eta tukang kurupuk teh nepikeun ka labuh. Sanggeus labuh kitu eta tukang kurupuk leungeunna upuy apai. Maksudna rek ngumpulkeun kurupuk anu mancawura baluka tina labuh. Basa leungeunna kerumpur rampak kitu. Nah eta leungeun tukang kurupuk teh asa ngarampa barang anu kacagapna rada aneh. Sing horeng anu karampa ku tukang kurupuk eta teh salah sahiji layon jalma anu ngagoler dina rel kareta api. Nya sigana wae eta tukang kurupuk teh ditajong kana eta layon jalma anu matak manehna jadi labuh oge. Barang ditelekeun eta layon jelema teh buntung antara awak jeung sukuna geus misah. Nya sigana wae eta layon teh salah saurang jalma anu tadi peuting kagiles kareta api sarta teu kanyahoan ku warga. Geus nyaho kitu mah eta tukang kurupuk oge geuwat laporan ka warga anu teu jauh teh eta rel kareta api. Nya kejadian saterusna mah eta layon diamankeun ku petugas sakumaha mistina. Kejadian dina hiji peuting harita kuring jeung Mang Romli geus balik ti Ciawi Tali. Nya geus nepungan anu jadi dulur. Harita kuring duaan jeung Mang Romli ngadon laleumpang ngahajat numpak kendaraan. Sabab ari peuting mah dina leumpangna oge teu matak capek teuing. Jeung lamun parang leumpang mapai-mapai jalan gede teu pati rame teuing ku kendaraan siga ti beurang. Mang, jalan atau ngelewat kuburan anu sisieun rel ah. Kajeun rada jauh we, mending nguriling we lah. Nah kunaon kitu lamun leumpang ngaliwat kadinya? Keung Mang, batur oge, geus loba nu ngobrolkeun, sok aya nu aneh cenah di palebah dinya mah. Jang, jadi jelema teh kudu diajar wanian. Barina oge dina ayana oge moal nanaon atuh. Ah, najan teu nanaon oge, anger we sieun atuh Mang. Geuskeun bae lah, urang jalan kadinya we lah nya. Jalan anu sok dipake sapopoe, para gancang, para teu jauh teuing. Kuring mere saran kitu kanu jadi emang teh rumasa kuring mah rada borangan. Jeung deui inget kana carita anti Balarea. Tapi kuring oge teu bisa mungpang kana kahayang emang. Nya akhirna kuring leumpang ka jalan anu biasa disorang.
Pas kuring tepi ka jalan anu aya kuburan, anu aya di sisieun rel, kuring jeung emang ngeureunkeun lengkah. Sabab katingali dina rel kereta api aya jalma anu keur diuk. Kuring jeung Mang Romli cing rareret ngerasa aya anu aneh ningali eta jalma anu keur diuk dina rel kereta api. Emang ngajak ka kuring nyamperkeun ngadeuketan ka eta lalaki anu keur diuk dina rel tea. Sanggeus deukeut, Mang oge tumanya ka eta lalaki anu keur diuk. Tapi basa ku kuring diperhatikeun, aya kaanehan ti eta lalaki. Dina ngobrolna teu daek ningalikeun beungeutna ka kuring jeung ka Emang. Malahan kadenge dina nada ngomongna oge asa semu haros-hos. Kadenge ku kuring mah bet asa nimbulkeun rasa kageung jeung muringkak bulu punduk. Nuju naon aya di dieu wayah kieu, Kang? Puguh oge abi teh bade nepungan dulur di dieu ngan teu acan apal imahna. Oh, kitunya. Puguh oge kuring teh geus lila di dieu ngadagoan. Teraskeun enjing we milarian bumi wargina. Ayeuna mah kieu we, urang ka bumi abdi we heula nya. Ke siang nembe teraskeun milarianana, tos wengi. Eta lalaki teh ngaku nama urang Padalarang anu datang ka dinya rek ngadon nepungan dulurna anu geus lila teu panggih. Eta jalma diajak ku Mang Romli sangkan milu daek nama daek nganaha anger wae manehna teh teu daek cengkat. Tapi ngadon jongjon we diuk. Pamikir kuring meureun capeun balas ku leuleumpangan neangan imah dulurna anu can kapanggih wae. Mang oge ngarasa karunya ningali kitu mah. Mang Romli terus nyekel dengan eta lalaki anu keur diuk tea. Maksudna rek ngadon ditungtun bisi teu kadugaeun leumpang sorangan. Tapi barang dicekel leungeun aku Mang Romli, kacida kuring reuasna ningali eta kajadian. Sabab awakna tina sesemet dadana ujug-ujug ngabolonyon. Katingali antara awak luhur jeung awak handapna leupas. Malah anu mata ngajadikeun kuring soak. Katingali eta peujitna eta jalma oge kaluar. Ningali kitu teh kuring mah jadi ngaleper leuleus. Sokomo eta awak anu geus misah antara awak luhur jeung handapna teh jadi ngalayang. Kuring mah karasa sieun anu kacida rongkahna. Geuning eta jalma teh lain jalma biasa, tapi jurig. Mang Romli ningali kajadian kitu teh katinggalina teger. Beda jeung kuring anu langsung awak oge karasa lulus.
Malahan suku oge teu bisa dilengkahkeun. Sakomo ningali ngalayangna awak anu geus buntung teh. Bari katingali ramai peujitna. Eta awak ngalayang ka palebah kuburan anu aya deukeut ti rel jalan kareta api. Anu saterusna ngiles di eta kuburan. Sok sanajan juringna geus leungit, kuring macan bisa leumpang. Malahan kalah kabeuki ngarasa leuleus satulang sandi. Kajadian anak kuring balik bari digandong ku Mang Romli. Kusabab asa katingali wae jurig anu ngambai peujitna. Sok sanajan geus tepi ka imah oge. Kuring soak kareudeuhnakeun, malahan nepikeun ka teu inget di bumi alam harita keneh. Ngan hadena wae Mang Romli kaasup salah seorang jalma anu bisaan. Ti harita kuring diparancahan di ubaran ku Mang Romli tepikeun ka cager deui. Ti sapra kajadian harita kuring taradaek deui ngadon leumpang mapai rel kereta api. Sokomo kudu ngaliwat kapal bakuburan bari jeung kaayaan peuting. Kuring oge rada lumayan lila cagerna. Ti sapra ngalaman kejadian anu sarupa kitu.